wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Fatih. Saya Fatul Fitrahulna. Saya Dea Zamena Aditya. Saya Serianata Setiawan. Di sini kita akan menjelaskan tentang kesenian Sunda. Kesenian Sunda nyaeta rupa-rupa hasil budaya anu lahir, tumbuh, jeung mekat di wewengkon Tatar Sunda utamana di Jawa Barat. Kesenian ieu ngaweke seni sorak, seni tari, seni musik, seni teater, jeung seni rupa. Tujuanna pikeun hiburan, upacara adat, neleman nilai budaya, sarta ngajaga ciri khas urang budaya. Contoh-contoh kesenian Sunda: seni sorak, pupuh, tembang Sunda, beluk. Seni musik: angklung, capi, suling, calung, endang pecah. Seni tari: jaipong, ronggeng gunung, tari merak. Seni teater: wayang golek, longser, sisiang. Seni rupa: anyaman, ukiran kai, batik Sunda. Kesenian Sunda umumna boga ciri lembut, harmonis, tapi dina sabaraha hal bisa oge lincah jeung energik gumantung kana jenis senina. Tari Jaipong. Jaipong atau Jaipongan nyaeta salah sahiji tari tradisional Sunda anu kacida populerna. Tari ieu diciptak tahun 1970-an ku Gugum Gumbira di Bandung. Jaipong teh ngahiji antara kacipa Jaipong, gendang Jaipong, ronggeng, jeung gerakan pencaksilat. Ciri-ciri tari Jaipong yaitu gerakannya lincah, energik, jeung ekspresif. Ngaronjakeun unsur gendang minangka iringan utama. Biasana nampilkeun gerakan bajidoran, ngibing, jeung gerakan panca. Pakai busana anu warna-warni jeung singkeur pikeun penari wanoja. Musikna rame, ritmis, jeung nggerakkeun suasana. Fungsi tari Jaipong pikeun hiburan dina hajatan atawa acara resmi, pikeun pangangeran seni di sekolah, sanggar, jeung festival. Pikeun ngenalkeun identitas budaya Sunda dan masyarakat umum. Kesimpulan, kesenian Sunda teh lega pisan wamenang ngawaku seni sorak, musik, tari, teater, jeung rupa-rupa karya budaya. Salah siji kesenian Sunda anu pangkasorena nyaeta tari Jaipong, anu miboga gerak lincah, energik, serta nggambarkeun kepribadian seni Sunda nu kreatif jeung dinamis. Gerakannya lincah. Ini apa sih tertang? Coba, pakai apa? Saatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.